anu kamari we. Anu kamari nu kumaha? Eta barudak disamper ka hararese wae. Tamakan saya barudak makan HP, kana TV, kana laptop, dengan tablet. Wah, loba wah jadi SF diajakan ulin teh, bangsa bareng, boy-boyan, sumput. Eta dan teh dam-daman wah sewa gitu teh danguskan HP bangsa HP gitu kumaha geus jadi anak kieu geus kieu mah sabar nen urang mah mungan barudak han udah nyarita ka maneh masa kamari uing geus disamper ku maneh uing teh keur ngeunah-ngeunah ngimpi ka kumaha coba jagung kayak pare itu cuma gitu udah ngeri lebak teh uin teh nyangut tuh kayak nu goroan terus we nanti nama mumosan mau kita tarik nah pas ngaliuk ini langsung ngaliuk kayak mana ini tukangon itu langsung we udah mainnya katanya abi udah mulai apa uang mimpi bisa betak-betak diganggu kemana tuh bakal ayah nama orang balik kadu mau tinggalkan we ya jangan hirup teh gampang teh cukup ku dipikiran balik kudu dilakonan jangan kehirupan teu salawasna datar aya mudun jeung tanjaka kudu sabar dina kurang ulah ipak dada beunghar eling kanu maha agung jangan hidup sing ngajalma keut parentah agama Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan baik raga taya pangawasa Eling-eling masing eling di dunia urang umbara laku lampah nu utama asika pada jalma ucap tekad jeung lampah tingkah pola sing merena runtut rukun kauyunan hirup jucung panggih jeung kamuliaan si rapi geningan bernaonnya ada kadulin kenaon Bik, hayu urang ulin. Bik, hayu urang ulin terame nu kitu mah. Nah nu kitu teh bisa babarengan. Kumaha abi we. Timbal dak aya mah diajak ulin teh. Hese wae. Kumaha maneh we? Loba barudak geuningan. Dak, ujunan raon. Turuan teh barudak mah meniteun emalan. Kieu
ayun-ayunan mong baik. Balas ramani ang rumah. Tuban. Jadi hejo. Karena rame. Nah, nyono kitu teh rame. Tamu. Rame. Nya an badak aya nama. Saya diajak kulin. Apa wae? Budak kaya kahayo nyong HP jangan saya. Buru. Lama. Kalau ke hola we. Jung. Or aing rame-rame lagi. Ulah we nyok hapit. Sabenerna nama urang teh hangeut gitu. Hangeut cepat sadi. Kapala leungeun. Geus bebek di ngacet. Oh. Duh, aing mah kalau kepikiran si bebek ieu mah duh. Mah ayo. Hangeut aing. Ari itu budak kunaon amak-amakan tepuguh mangkani ngaya uwi ngigiran di dia kepunten teu naon amak-amakan we Sanip teh kamana wae? Wae. Capek, poho wiek nang buut teh. Tap ayeuna orang ini. Yap. Mungkin Mang. kabaran ada Naon Mang? ada ke mana Oh, balik ka itu Mang. Yo. ya mah budak teh alus sopan ke kelas lu tadi itu langung. Oke, cilok cari lok, cilok manggut cuy, mani ngena. Cilok, kayak itu naonnya, kayak heula, naon itu teh? Mah, iya mah, keayaan juga kan, wis, ayah, lauk, ayah. Nah, ini malong.
Sayang. Taman uwing. Taman uwing. Nah, mau mesti itu tadi. Oh, Rili teh nu uwing. Uwing cuman ini zaman nih. Cewek kemarin teh nampu. Oh, ada lima tadi di itu kayak laukan tuh. Yang mana? Yang dan uwing. Aing di tengah. Siapa? Cicing. Cuman siapa? Cuman siapa? Uwing tama. Cuman siapa? Cuman Uwing siapa? tama. Cuman siapa? Bawa aku ayo. Menang lah Ayo sial. Aku si Ariel dari pau. Mangawe iya ayo. Ayo na urang kemana? Manila, Sabak Mujib. Aduh, tapi di mana? Di Girang, di Nalawi itu. Ayo ya Pak tuh. Hirup teh gampang, teu cukup ku dipikiran, beri kudu dilakonan. Alah, jang jalan kahirupan teu sapanjang datar, aya mudun jeung tanjakan. Jang ujang anu jangkung, cek atuh tulungan sim kuring, kuring teh hayang lauk. Dateu kawawa lapar beteng, hayang dahar jeung pais lauk. Angin cicing heula di dieu aya anu nguseup reup, cora jempe heula kuring arek meunang lauk. Golongan heula euy, ieu mah meunang yeuh, tinggal yeuh, meunang yeuh. Anjing cangkar ke dekal kagamaan aing keur musik tet teh aing teh bete keur mah teh jadi dawo kan kana ka digoman menang deui sia mah beban pamayan nu ge atuh nang bakal diusulkan terus ngokong mun aing nguseup teh tengah tingali tuh udah benang yang jagokan aing mah aing oge Hirup aing kumaha aing sararia tong parusi. Hirup aing kumaha aing teu ngarugikeun batur eta nu penting. Kudu sing mikir, ulah-ulah lobaga nyinyir. Aing hirup lain hirup di saria, aing susah teu nyusahkeun sararia. Lobaga nyinyir urus we urusan sia. benar siapa? Wow. Ada kau. Sudah aing mah ka budak eta tah. Beban. Aing ge nafsu sarua. Ge aku aing. Tadi pau kok. Makanya tamu tampilin kan. Heula ka ditampilin. Tadi ge uing duaan. Ele ku si Ariel. Mama mana teh ge ele geuningan. Nya urang mah sabar heula we. Da urang mah kudu diajar heula lah. Aing ada teu bisa gelut kumaha we atuh cara gelutna. Bisa kasaha diajarna? Ieu ayeuna mah wang diajar silat.
Urang yang guguru najeng tempatna. Ayo, orang tadi hampura nya. Orang hampura. Lain orang jadi bawa ceran nya kan. Ayo, orangnya kan. Punten, Mang. Lagi punten ya, Mang. Mang, ningali si Ariel. Oh, dia teh lulumpatan da mawa buhu jeung lauk. Iya, Mang. Tadi teh si Ariel teh mau lauk nya urang. Mang abi ge sami cenah buhu. Oh, tadi kena budak eta itu sopan. Aya urang itu. Tepunten tadi. Mang kumaha we? Tadi teh kan kieu. Abi teh ti dieu, Mang. Ek neang buhu. Pas eta pop Mang jeung si Ariel, abi teh digelutan we. Abi teh gitu. Da abi mah tiasa gelut. Ini Mang, urang tiluan teh disiksa. Mang, Mang terang tempat diajar silat. Oh, aranjeun kabeh teh katarik hayang diajar ilmu silat. Mang. Hayu atuh, engke mah pungi urang diajar sareng Mang. Ya pe aya nama urang aruwi heula. Eling-eling masing eling di dunia urang umbara laku lampah nu utama asika pada jalma ucap teka drejeun